A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihil kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura summa ila khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Faqih wa khususan Jalani bin Jarkasi wa khususan Asad Sabda radhiyallahu anhum ghafarallahum dzunubahum wa sulihim wa furuhim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khalatus salisatu Al-khalatus salisatu ari tingkah anu katilu ayat tayakona eta yen ngayakinkeun itu musafir wujudal mai kana ayana cai hawalaihi dina sakurilingna musafir wa hadza jeung ari ayat tayakona lahu eta tetap kana hadza salasu marat taiba ari tilu pirang-pirang derajat. Al martabatul ula ari martabat anu kahiji ayakuna eta yen bukti non almau cai ala masa patin eta tetap dina lalakon yang tasyiru anu budal ilaiha kana eta masa kana eta lalakon anaziluna sanaziluna jalma anu cicing kabeh lil khatabi rek ngalasuluh wal hasisi jeung ngalajukut ngarit beradanya wa ra'i jeung ngangon bayajibu mangka wajib naon asayun lumpat ilal mai lempang gancang kana cai walaya juju jeung teu meunang naon tayamum ila in khafa angin lamun sieun ieu musafir alama ku perkara maro anu kaliwat ieu mah khairu ihtisasin hana tetep salian teu katangtuanan wa ma yajibu jeung salian perkara yajibu anu wajib badluhu naon mikana ieu mah pita silil mai dina ngasilkeunana cai sama naonana sama ladangna wa ujratan jeung tina buruhanana qala parantos ngadawa sa Muhammad ibnu Yahya Muhammad putra Yahya la'allahu ka-arab eta cai yaqrubu eta deket cai menisbi tina setengah parasah
Wa hadhihi jangariya lalakon mal masyafat wa hadhihi jangal masyafat lalakon pau kal masyafati eta saluhureun lalakon atau jarak jauh inda tawahum nalika nyangka salah ayeuna cai masih pasal nyarioskeun sabab-sabab tayamum yantawisna kahiji sabab tayamum teh ku ayana teh ayana cai tidak teh ayana cai aya sababaraha perkara lamun mah urang keur nyanyabaan lelempangan atawa datang di tempat nu gersang padang pasir buk sidik daya caina maka tayamum atawa yang maragu-ragu disangka ayana cai efek teh aya atawa ayana cai ngan jauh dari tempat teh jauh lamun mah ngudag ka eta tempat matak beak waktu salat eta ge kudu tayamum kasebutan sepinatna cai atawa lamun bisa mah ngulikeun be cenah meuli cai nangan cai kitu ge ngulikeun geninganan eueuh cai teh eueuh nu ngajual we teh bisa tayamum kamari nya. Terus nu kadua mah geninganan ku ayana naon nya ku ayana nyangka teh takatilu ayeuna yakin hal-halatu satu ayat tayakona eta ngayakinkeun kana ayana cing ngayakinkeun ieu nu musafir ya Ki Ahmad keur lelempangan musafir keur nyaba ngayakinkeun eta tempat ayana cai wujud almai kana ayana cai nomor kahiji mah kamari nomor kahiji teh yakin teu aya caina nomor kadua mah disangka aya cai nomor katilu yakin ayana cai yakin ya Ki Ahmad teh eta tempat panyabaanana teh aya caian aya cai yakin wujud almai ayana cai hawalai dina sakurilingna jaos Ki Ahmad nu leumpang musafirnya sakurilingna lewat cenah di dieu maloba cai katinggalina teh buktina aya tatangkalan sakurilingna tah di mana-mana ngayakinkeun ayana cai di eta tempat gitu. Maka wahada lahu salasu marotaib eta tetap kana tilu pirang-pirang darajat al martabatul ula ari martabat anu kahiji ayakuna etayen bukti alma'u naon alma'u caina ala masapati yantasiru ilaiha eta tetep dina lalakoan dina perjalanan anu yang tasiru anu budal anu barijil kala luar ilaiha kana eta kaayaan kana eta lalakon kana eta karena eta kejadian mun di hiji tempat jalma-jalma teh sok kaluar naon di eta tempat ilaiha namasakot anasiluna sajalma-jalma nu caricing di dinya teh sok kaluar lil hatabi kaluarna mereka lasulu wala sisi jeung ngalajukut ngarit karana warai jeung sok ngangwan berarti ayah jukutan, ayah sol berarti ayah cai gitu. Jadi nomor kahiji mah tina ngayakinkeun
ngayakinkeun di eta tempat ayana cai anu jadi alasanana ku ayana naon loba nu ngalasuluh loba nu ngarit loba nu ngangon loba jukut berarti pasti aya cai gitu dasar tadinya. Wah cenah aya cai ya sakur deui ngata buktina jalma sok kalaluar gitu sok ngangon sok berarti aya cai ya gitu. Nazilun lil khatabi wal hasisi war'i neangan suluh jeung ngalajukut jeung ngangon. Tah payajibu mangka wajib naon asayu lumpat ilal ma'i lempang gancang meneangan sok buru gagancangan neangan cai matak aya nu ngangon matak aya nu ngarit berarti aya jukut aya nu matak aya nu ngarit berarti aya jukut harejo aya nu ngalasuluh berarti wah aya cai berarti teangan didinya buru wajib teh neanganna anu tadi awalna panyangka yakin panyangka nomor 2 kamari kayak yakin kaya cai kadua panyangka ayana cai anu katilu yakin ayana cai. Nah, pangna yakin aya cai ku nempo lobana nu ngangon, lobana nu ngalasuluh, lobana nu ieu gitu. Ah, berarti aya cai. Tah. Wajib teh buru-buru cai. Gitu. Wajib buru-buru. Gitu. Neangan cai. Mang di mana cai? Bahan gitu nanyakeun katanya. Wala yajuju tayamum jeung teu meunang tayamum. Jadinya wajib neangan temenang tayamum padahal jeung cai nama can panggih teh kan ku nepo bukti-bukti na ciri-ciri wala yajuju jeung teu meunang naon tayamum ila ina khofa alam maro anging lamun sieun eta si Ahmad nu leuleumpang teh alam maro ku barang anu kaliwat ieu mah Wairan disasin hana tetap tina salian katangtuanan lamun madi udag neangan cai ieu waktu salat beak menang eta tayamum teh lamun urang neangan cai ieu sedengkeun ieu barang-barang kumaha ieu etanya jadi loba pisan halangna salah. Tadi ya, tadi kemana kan? Di bengkel. Bengkel, di kalian? Amang tadi mereka kalian kan itu. Tadi teh jeng sih bapak yang ngobrol. Itu kayak tegarana aduh. Kecapean tadi juga kan tengah lungsa. Ketika yang saya Nah, jadi lamun tema aya ciri-cirina aya nu ngarit aya nu berarti aya jukut harejo. Aya nu ngangon berarti jukut araya mata aya domar berarti aya cai. Tah, ayahna wajib teangan cai teh. Gitu. Teangan. Muru kana teh cai. Gagancangan. Jadi teh menang tayamum. Ngan lamun mah begitu dia teangan matak beak kana waktu salat caina can kapanggih keneh wae lah tayamum we gitu. Ya seperti nongos terus diterangkeun kamari pan. Atawa lamun maya lamun maneangan cai gitunya. Ngulikeun pangnangan cai Kang ya kerabdas ngulikeun mayar tenan naon sok dina henteu iniet lagi urang teu neangan naon ngulik gitu wa mayajibu jang salian teh barang yajib anu wajib adalahu naon mikana ieu mah pitasili dina ngasilkeun sangkan menang cai kumaha ya di tangan
Wah, geus capek. Aya loba jelema aya nu ngorit anu ngolos nu ngangon guruan. Ai Mang Jayat ka dieu. Kuring terek salat ya pangnangankeun caya kayak kuring di buruhan. Gitu. Teu naon. Anu wajib naon mak mikeunna eta. Pikeun. Pikeun tahsilil mai. Pikeun ngahasilkeun cai. Gitu buruhan. Teu naon. Ngulikeun. Saking penting-pentingna kana eta cai. Gitu. Teu naon sok buruhan. Samna naonana ladangna wa ujratan jeung tina buruhanana eta. Jadi ngulikeun ge teh sawios dina raraga neangan cai katanya. Qala Muhammad bin Yahya parantos ngadaos saya Muhammad bin Yahya. La'allahu yaqrabu min nisfi parasain. Ari saur Muhammad bin Yahya mah jarak tempuhna teh setengah parasah cenah eta teh leuleupang ngaranna teh. Lamun leuwih teh setengah parasah mah kan dameakeun waktu mun jauh cenah jauh teuing cenah. Al musafatu lalaqana fawqal masaqati tasaluran lalaqan jarak jauh inda tawahum nalika banget salah ayana cairo. Episogan teh deukeut teh tangan teh jauh nih. Gitu. Jadi kudu berusaha heula. Ulah eueuh cai, berjing teneangan nya mah teh. Tayamum we ulah gitu. Berusaha heula. Bisi di kayak urang cicing di tempat di mana wae ngaju. Naon teh keur ulin atau keur kumaha? Aduh udah. Waktu sholat ya, neangan cai, tanyakeun di mana cai ari abdas, gitu. Oh ayah ngan jauh, jangan, udah apa tempatnya kali, ngulikeun juga pangalakeun ya, kerabas kebalik kali di buruhan, ya berarti gitunya, sampai kumaha cara nama, no penting ngahasilkeun cai, gitu. Eta kahiji martabat kahiji. Al martabatus saniyatu ari martabat anu kadua ayakuna eta yen nyokot cai baidan eta jauh bahaisu kalawan sakira-kira lawan sa'alamun lempang musafir ilahi kana eta cai kharaja mangka keluar waktu naon waktu salat pahada maka ari ieu musafir ya tayamama eta tayamum ala madhab natapan kana madhab liannahu karena sanyanya musafir fakidulil mayata nusapi kana cai bihalin dina tingkah harita walau wajib ajang lamun wajib non iltidharu nungguanana cai mai kana cai ma'al khurujil waktu sarta keluarna waktu salat lama maka yakin sahan temenang tayamum aslan sama sekali bihlapin perbedaan malau kana malamun kaya anana bukti atau lamun bukti naon maun cai mahu eta tetap sarta cai wa khafu jeung sieun jalma potol waktu kana lapurna waktu lawat tawadu lamun wudu sia jalma paindau maka sanyanya itu jalma laya juju eta henteu menang lahu ka itu jalma non tayamum ala madhabi natapan kana madhab li annahu karena sanyanya itu jalma laisa eta lain jalma qofaqi dalil mae eta nu sepina kana cai pihali dina tingkah pada harita ari nu tadi mah pertama kumaha
Nu tadina pertama ngayakinkeun kana eta cai eta nya. Pek teh ya waktu sholat. Eta. Jauh aya oge geuningan teh makan waktu sholat atau amaikan waktu sholat. Martabatu saniyatu ari martabat anu kadua ayakuna yang kudu aya cai bae dan jauh di sarua. Ai tadi manyangka aya cai teh teu katingali caina. Aya mah jauh saya wah aya di ditu tuh benungan saguling ibaratna kitu nya. Bae dan jauh biaya sisa kira-kira la sa'a lamun lempang. Edanya ini teh disangkaya cai di ditu ya daya bendungan lempang lawan soal ini ilai kana eta cai nangan cai kharajal wakti aduh jauh geninganan ka wahangan teh ka danau teh ka situ teh gedenya diperkirakan ka situ teh nyampe 2 jam lebih mun lempang karena motor ibaratnya nyampe ka ditu berarti waktu sholat leungit beak waktu sholat sedikit ditempuh waktu teh itunya lawasa lamun lempang ya musafir ilahi karena cainangan cata kharajal waktu maka keluar non waktu sholat tinggalin waktu sholat beak waktu sholat keur lempang oge pada maka dia musafir teh jalma nu leuleumpangan teh undangan cai itu di ditu teh misalkan aya bendungan aya danau lempang lamun kade tuh lempang pasti beak ya waktu sholat keburu beak keburu asar meluhur temanya wacana lamun kitu tah ayat tayamamu itu eta tayamum alal madhabi natapan kana madhab lianau karena sanyanya namu sapir pak gedulil main daya cahaya lantaran dina ayana ge mah dina ayana cai di udag diburu matak meakeun waktu sholat gitu. Tayamum we cenah teh. Lama syahra tayamum. Mangka yakin henteu meunang nan tayamum. Nah kadinya. Nah celok. Lianau karena sanyanya namu saipir apaki dolil mai ya tanda itu pilhali dina tingkah harita walau wajib jeung lamun wajib intizarul mai naon nungguanana cai misalnya ya aya cai ya tadi itu ningali jadwal mah ayeuna jam 1 setengah 1 teh cai teh bakal datang dibuburkeun di ditu diudag ka ditu jauh bakal dibuka cenah pintu airna teh nepi kaburu ka dieu ditungguan cenah kitu nanya dasar yakin biasana sok kitu lamun kitu kumaha ala wajib jeung lamun wajib naon intidorul mai nungguanana cih tungguan mal hurujil waktu keluar waktu tungguan aduh ya waktu sholat behak we itu ngajak canda tanggane wae aya tungguan lama sakho mangka yakin teu meunang naon atayamum teu meunang tayamum eta mah da yakin nurutkeun kabiasaan eta cai sok datang tungguan pas 5 menit atau 3 menit karena waktu sholat beak cai datang tenana usok be atau kieu 2 menit 1 menit deui mah 1 menit deui 1 menit deui eta 2 menit deui karena waktu sholat beak waktu sholat cai datang abdas terus sholat pas tengah-tengah sholat ganti waktu tenana dakeur dengan niatan sholatna masih kene dina waktu sholat lamun sholat lohor teh mah ayeuna 1 menit deui atau 2 menit deui ka asar berarti ngaran-ngaran acan asup kana waktu asar masih kene dina waktu lohor da akhirna waktu lohor teh eta munculna waktu asar gitu. Tungguan cenah gitu.
Umi ya kan ke abdas teh ieu non teh Ada naon? dan asal Ganti waktu. nya ganti waktu. Wah, teu nomor dina salatna geus salat teh kodoan eta. Nah, salatna kodo berarti, lohor kodo berarti. Karena niatna adaan diganti ku kodoan, adaan diganti ku kodoan. Ada saya sholat lohor, ada can sholat lohor, ada saya sholat lohor, ada ayeuna sholat waktu asar. Berarti kena kodo umpatna gitu. Tapi lamun 3 menit deui masih kena can adan, can waktu asar, wah sok sholat lohor. Ai pas ke tahiyat awal ngong teh adan asar, akan bae. Ya dengan pada meureun perhitunganna naon wae atuh ti jam 12 nepi ka teh gitu. Sare apa naon poho kumaha gitu. Nah, malaukana bihilapin perbedaan malaukana malamun gayaan lamun bukti naon cai mahu eta tetep sata jalma khopat jeung sieun jalma poto waktu kana lapurna waktu salah tawado lamun wudu ya si jalma pain dau maka sanyata jalma laya juju eta teu menang kana itu tayamu malam ada pikir kada madab li anau karena sanyanya na itu jama lain paki damai eta lain jama nah eta mah teu kasupkeun eueuh cai aya dan merek ditungguan oge itu aya kan bisa tungguan heula atau jemput ka ditu berdoa gitu cai irigasinya boborkeun heula kan itu ibaratnya tungguan eta al martabatu salisatu jeung ari martabat anu katilu ayakuna etayen bukti non mau cai bainal martabatani eta di antara dua martabat bi'an tajida kalawan yen tambah musafatu naon musafatu lalakona itu cai naon cai alama na depan karena barang yang tasyiru anu budal ilai karena itu cai saha anajiluna jalma-jalma nu carece gawe wa taksiro jeung deket lalakona anu kharaja tina kaluarna waktu salat wa bidzalika jeung eta tetep dina ayakunal mi ayana cai eta hilapan ari perbedaan muntasyirun anu kamasyhur wal madhabu jeung ari madhab Syafi'i jawazu tayammum eta meunang tayammum li anau rasanya nyana jalma pakidul mai eta sepi kana teh cai bihalin dina waktu harita wa bisae jeung eta tetep dina lempang jadatul masyaqqatin ari tambah-tambah masyaqqat tah hari anu martabat anu katilu mah martabat nu katilu mah nyaeta naon aya cai ngan pedah loba nu harayangna ayeuna cenah aya cai ya salat tinggal teh cai tempat teh kur eta-etana itu tempat teh wah lamun kadinya pinuh antri kaburu beak waktu salat aya atawa naon di leuweung itu pas kadinya mun kadinya aduh di eta tempat teu aya deui sumber cai teu aya deui cai iwati di dinya-dinyana berarti bangsa sasatuan nu galak anu kumaha itu ya pasti kadarinya gitu pasti kadarinya maka eta oge daripada nyelakakeun kana awak mun kadinya beuna dihakan meong gitu nya orang naik abdas, wah jihad we cenah bae pehoge dari teu bisa gitu. Aya tayamum. Ulah aya mas kan bae pehoge, tah mah rek salat rek kabelaan teh kadinya pikiranna teh lain kitu atuh pan aya tayamum ku tayamum lantong pasrah kitu bae. Gitu. Tah maka lamun
lamun aya ya mah cai ya gedanya cai baina martabatana bi antazidu maswaqatin alama ya tasiru ilaina ziluna saja mah itu canu cari cing didinya teh nu jalma dinya teh pasti kacarai kadarinya urang kadinya wah lila mereka berubah aku tahu di tempat soalnya mah di tempat cai nah berarti menang tayamu atau kia komaca lamun di Cileuweung eta leuweung teh ngan kur tempatna teh kur eta na aya cai teh bisa jadi sasatuan anu aya di eta leuweung tinu bager jeung tinu galak ti manuk kabeh itu ieu meureun ngaron ngarinum di dinya berarti meong gajah segala rupa uncal mencek kejang kadarinya kumacana lamun maabdas kadinya maksakeun nah lamun posisi seperti gitu itu lamun mah kadinya matak pibahayaeun kana nyawa mending kana tayamu gitu tayamu al halatur rabi'atu wallahu alam bisawab.